Kemana nya si Kang Cepot sugan we daikeun ya sugan cakirakeun ayeuna kitu keur butuh anjir biasana sok aya di dieu kitu kemana nya moal kitu katen mengae bawa bating katen mengae buat nempo balong kacau moal cair kieu carana mah tuh geuningan aya Kang maneh geuningan cager alhamdulillah Kang sehat kumaha Kang cager alhamdulillah urang cager alhamdulillah pisan Gusti Nu Agung bade angkat ke mana Kang eta bade ka warung leuheung we atuh naon ya peseren we biasa miser kopi marenannya talares pisan itu kopi teh saya pisan ada kanggeng ke sonten taya tinyuhan mohon atuh Kang laras Kang naon sugan butuh ieu prayogi batu ali naon virus lain duka pirusan esna mah da warnana teh coklat kitu belang-belang mana ninggal ayeuna panangan tah eta saya geuningan palai sabarata hoyong 1 juta gitu bade Kang anjir mama teuing urang loba batu ali sadungkuk tuh lobana kelare di keleran urang mah geuningan loba ieu mah Kang beda deui batu alina hade Kang moal aya nu boga ada loba tuh urang mah batu ali nieunaan we dina batu bisa kitu si Akang nieunaan gampang atuh tinggal ngamodal hamplas gurinda emangna loba si Akang di mah batu ali loba di kaleran urang menang nieunaan dina batu koral batu cadas batu nimu di jalan ge dijieun ya doi ieu mah urang mah nu penting batu ali we ieu mah alus Kang bisa jang nguseup si Akang useup mah angger we ku jejer atuh piraku ku batu lain gitu Kang maksudna ieu mah aya leuwih batuna maka ditawarkeun ku urang 1 juta ge ka Kang Cepot sugan dibeli gitu moal ku mah 1 juta kitu anjir urang loba batu ali dinu koral dinu kaca dinu beling menang meuli nieunaan saware urang ge meuli burat teu nepi ka 1 juta ya mah Kang lamun Akang nguseup mau batu ali ieu pasti we ngabengkot tah ngabengkot naon keusik lain nyalau ka tukang piraku keusik panan ieu mah khusus jang nguseup batu alina moal 1 juta mah jaba mahal teuing mending dibelikeun motor we parantiin ditan 1 juta mah si Akang mah giriwilan gitu jadi mun Akang ngalungkeun eupan celom langsung giriwi laukna modus anjir batu ali di saya teh nu maneh lain ieu katitahan kusaha si Kumrun biasa ditapang nawarkeun ieu batu ali cenah mah aya besian gitu jadi lamun nguseup teh make batu ali ieu giriwi laukna teh gede giriwi lauk nila nu badag nu 7 kilo kadang asa moal mungkin jadi kumaha ieu teh batu teh leuwihna teh lamun dipake ku si Akang aya naleungan terus nguseup leung bakal langsung giriwi nu 3 kilo teh kitu nu 2 kilo lauk nila teh kitu lalawat asa moal mungkin asa teh kudu urang mamawa batu ali make batu ali keur nguseup supaya gigiriwilan
modus eta mah. Teuing atuh da ieu masih kumrun cenah kitu ngobrolna yang 1 juta. Eta mah ngakal we. Urang mah menayang lauk keur nguseup. Entah teh lain kanu karari itu. Tah jadi mun si Akang teu meunang we nguseup pas datang ke lokasi ke Bendungan ka situ. Tinggal nyarita kana Batu Ali ieu kieu tah nyaritana teh Kang. Enta lauk gitu. Nu cicingna batu. Gitu. Kata teh hari batu mah tuh dah moal aya soraan, moal eueuh ceulian. Eueuh ceulian ya batu mah dengikeun. Pamenta urang moal didenge ku batu. Teuing atuh da ieu masih kumrun ngomongna kitu. Kudu jelas. Ulah sok minta tulung ka batu. Da batu mah eueuh ceulian. Moal ngomong, moal nyarita. Ayeuna mun urang dek nguseup, keur nguseup. Minta lauk ka batu. Boro-boro manehna bisa newak lauk. Suku ge teu boga leungeun teu boga rek kumaha eta. Teuing atuh da eta masih kumrun kitu. Mun maneh nguseup hese mintana ka Allah kanu bogana geus puguh jelas eta lauk nu bogana teh Allah Subhanahu wa taala. Deur malah ka batu. Kegeloan maneh teh. Nya euy asup akal oge Kang. Ieu mah dasar si kumrun ya. Jeung maha Batu Alina teh urang bikeun deui we Kang nya. Bikeun we jug. Bikeun deui we. Naon? Nguseup kudu pake batu. Gunana. Jug bikeun deui. Kang nya, yo Jor. Ya deui. Hayang benang lauk deui kudu ngomong ka Batu Ali. Asa moal mungkin atuh salah salah-salahna eta teh ka Allah we minta lauk mah da nu bogana teh Allah Subhanahu wa taala. Kacau ieu mah yeuh.